Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan nu boga panyakit sing cager, nu boga hutang sing kabayar. Tararik amin negara belagu hutang juga nanti. Nu salakina baong sing bager, pamajikana cerewet sing cager, budakna can saroleh sing saroleh. Nu teu ngajawab salam didoakeun. Salakina kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan Sadaqallahul azim. Para habaib nu kusim kuring dipihormat, terutami Habib Hasan ti Empang, Pak Gubernur nu ngawakilanana, Pak Wali Kota nu ngawakilanana, Bapak ti Kementerian Agama sadayana we teu kedah disebut hiji-hiji. Pertanyaan kahiji meh gancang. Nu kahiji pertanyaanana, ibu-ibu rek naraon ka dieu? Jawab. Rek ngaji. Jadi pangajian di Bogor mah unggal poe oge pinuh jiga kieu. Tong ngawadul sia. Pinuh teu jiga kieu. Kunaon ari ayeuna pinuh? Kumaha? Jadi rek ngaji rek ngadengekeun aing itu kumaha sih? Salah teu pajujun kitu lamun ngaji bari ningali jujun teu salah. Moal cinta kana ajaranana, mun teu cinta kana mawa ajaranana. Moal aya muludan mun urang Bogor teu cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi hiji ta. Nu kadua, hayang naon muludan teh? Geus urang pangjawabkeun weh gancang lah. Sugan satuju jawabanna hayang diaku umat Nabi. Satuju teh kira-kira? Can anggeus ta pertanyaan katilu. Nah kira-kira wajah siga jujun, wajah jiga ibu-ibu jeung bapak jiga kieu geus pantes diaku umat Nabi acan? Kulan? Geus pantes. Uing mah rumah sacan pantes. Napa jujun carana keur cirina meh pantes jeung teu kumaha carana? Akurkeun jeung Quran. Kira-kira kalakuan jeung tingkah urang sarua teh jeung cirina geura urang baca Qur'ananya. Bacakeun Qur'anna tong. Sing panjang sing pondok. Ibu resep kanu panjang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad teh utusan Allah jeung jalma-jalma nu babarengan jeung Muhammad kitu dawa Allah hiji cirina asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad jeung umat nama keras ka kafir. Lamun di hareupeun Masjid Agung di hareupeunana di jeun gereja rek dikumahakeun. Uluh tuh garalak urang Bogor mah euy. Diduruk ceuk pancen pajujun kudu keras eta malin keras kasar. Ai keras jeung kasar beda-beda. Persib main keras kartu merah, non alus. Persib main kasar kartu merah. Persib main keras mah moal kartu merah, justru lawan segen. Tapi lamun Persib main kasar kartu merah, berarti keras jeung kasar beda. It's different. Itu gaya seeutik. Berbeda. Nah umat Islam sekarang itu banyak yang kasar, lain keras. Bapak kasar pamajikanana kudu keras. Pamajikan keluar ti imah teu moka make jilbab galak. Mamah teu ridho sia bapak. Lamun mamah teh mong orat salun lamar rambut, bapak teu ridho, eta keras. Ari kasar, pamajikan salaki nu kasar, mah pi omongan. Ceuk pamajikanana Pak,
rawasan angen kengeng mama pasti asaan kurang uyah kasar bari molotot sia rumah tangga 20 tahun tuh bisa kena ngangen kurang uyah we angen teh teu kaduga meuli ya pamilikeun ku aing 7 truk kurang uyah nangan ukur 1/2 senok ngomongna 7 truk nu 6 truk leuwihna ti mana eta ceuk pamajikanana pan Malik tuh jeding bibir yang solhun tuh aing teh meuni teu kapake ku sia teh aing teh padahal aing teh mimiti udang seret sangat gawe teh nyeuseun nyetrika umah peuring umah wadang urus anak saya opat-opat nuji kutil nuji besul nuji budug da budug mah turunan ti maneh maneh ti ake maneh ti bapa maneh bapa ni aki maneh da aki maneh katurunan kaluhurna ge budug ceuk salakina sia mau aki aing tampiling saku aing sok ceplok ditampiling ceurik pamajikanna najis aing mah ku indung bapa teh ditampiling ceraikeun ceuk salakina pede aja lagi aing nyerikeun sia isu kawin deui divorce cerai virok we aing geus mah gogolek pakan sorangan teu ngeuna balik deui tah ngadatangan urut pamajikanana ngajak rujuk daripada daekeun mah kedeun ngalagu urut pamajikanana teh cukuplah jangan kau tambah derita lagi terlalu banyak jahitan luka tak sanggup ku menahan sakit atuh cenah nyi hampura we kamari mah akang teh nyabok maneh kalpasan juri geuda sia jurigna daripada ngeusan mah mending balik deh demi anak daripada daekeun mah kana dituluykeun ngalaguna tajam-tajam kata-katamu seram-seram perbuatanmu tak sanggup lagi ku bertahan untuk hidup bersamamu bubar gara-gara naon gara-gara kasar umat Islam lain kasar tapi keras apa keras punya prinsip datang orang kafir menghadap pada Rasulullah ya Rasulullah hei Muhammad bentuk orang kafir hei Muhammad geus saena orang kieu-kieu ya sakali-kali kuring milukan ibadah anjeun sakali-kali anjeun milukan ibadah kami kumaha ku Nabi dijawab berdasarkan firman Allah qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum waliya keras urang mah sok sarala kalalasar bulan puasa naraek mobil ngancurkeun rumah makan baruka ieu rumah makan urang hancurkeun teu balik muka ieu rumah makan meni leuwih gagah batan pangeran kumaha mun keur dahar teh jelema gering kumaha mun keur dahar teh jelema anu keur di perjalanan pan Allah ge mere kasempetan keur nu gering jeung di perjalanan pangeran we mere toleransi ari maneh meni leuwih ti pangeran ari geus teh ngubrak ngabrik beureun capek haus beureun asa ngeunahnya jigana lamun ayeuna nginum 2 gan gelo kan ceuk ahli tasawuf mah puasana ge geus batal yuk jadi sekarang keras punya prinsip kita ini suka salah kaprah kasar gereja diduruk kafir diusir ari masjid kosong gerejana didurukan ari masjid karena rosong cet urang kafir kacian deh loh paduli teuing aing mah di Bogor eueuh gereja ge asal masjid teh karena rosong ari kafirna diusir aing kalakuan kafirna dipigawe sok tingali ayeuna masjid di Bogor beuki loba beuki gede tapi geus gede di kuncian masjid ayeuna mah pan tingali masjid Aralus Paekopan di kuncian ayeuna mah ditanya teh ketua DKM kunaon masjid di kuncian kumaha ngajawabna atuh da sieun leungit jam dinding jadi masjid emang keur jelema keur jam aya tulisan di masjid teh dilarang tidur di masjid engge nyaho sabab aya karpetan bisi ngadahdir budak ulin di masjid diusir ayeuna mah kunaon diusir budak da ulin di masjid heureuy budak di masjid alus daripada budak diusir di masjid lumpat ke terminal gede seeutik jadi calo sabaomongna budak ulin di masjid paling nya nakolan bedug paling nya lulumpatan ucing-ucingan usum salat pas salat silih seret pajujun silih seret kaget diajar salat daripada di posona teh ewing kana salat bener teu baheula masjidna leutik tajuk garana tapi ngong azan budak digusur ku bapana ka masjid salat di masjid babarengan beres salat bapana diuk budak mundur ka juru tajuk diuk bapana rek wiridan budak mundur ka juru tajuk rek diajar alif-alifan jeung ustaz juru tajuk Qur'ana diteuneun palang dada nu pangluhurna nu sok nyokot santri nu pangjangkungna uing tara bagaya nyokot geus teh kudu jeung serikeun engge nyaho sia kunaon seri eta gagabah ka ajengan wanian kitu nyebut penek
Paduli aing penek awakna asal eta we panjang. Naon eta teh napasna tinggal di Quran teu cokot tina palang dada, tuna nasirah tangkepna dada cium, tuna nasegri ka kai, rekal ngaranna tunjukkan make panunjuk. Beres ngaji tutup deui, tangkep deui, kecup deui tuna dina sirah teu dina palang dada. Kitu baheula Quran teh. Beda jeung ayeuna Quran teh jiga nya di MTQ-keun duitna beak miliar-miliar, pesertana nararibu. Bogor teu boga peserta nginjeum ka Leuwiliang. KTP-na dipalsukeun, cenah Quran teh ngajarkeun kajujuran, gini saya nurek karajin ge teh jalujur hirupna. Ayo kapungkur mah bipan aya putuna aya insuna gering cek akina teh kade urang jampe ku mama ku bapak ku akina teh bismillahirrahmanirrahim bener-bener acan maca bae bisa diinumkeun cager ayeuna sigan nyang adu anak paranjang Allahumma shfi anta syafi la syfi diinumkeun paeh malah. Saya barusan ngobrol sama Habib Hasan, ya sekarang itu yang susah mencari orang-orang ikhlas. Siapapun sekarang yang mencari orang ikhlas yang susah. Ayeuna mah pan kadang-kadang taraweh politik. Lamun keur hayang dicolok taraweh babarengan. Geus jadi mah pan teu datang taraweh teh. Ka pengajian politik. Kusabarek pemilihan datang ka pengajian. Geus beres pemilihan tara datang deui ka pengajian. Jadi hese matak jigana dikerak seuneun neraka teh pangloba-lobana jelema teh kitu. Awas ya, Bu. Tuh, kapungkur mah gitu. Budak diajar ngaji alif, cek guruna cek budak alif lain alif. Can bener alif can kanaba. Geus bener alif terus ba, tak gampang tama. Cek guruna sa, cek budak sa lain sa. Pika belel-belel guru nyontoan. Can bener can karajin, geus sa karek jim, cek budak jim. Jim panjangan saeutik beus. Pek dieja bajabar ba fajabar fasin jersi ajabar ya bapasia. Baik ditarabaskeun ihdinas siratal mustaqim ceklokeun ihdinas siratal ceklok mustaqim. Ustaz pusing diteke bletak Pak Ustaz meni setuh lila pajujun ngaji kitu mah kajem budak paheula lila ngajina tapi lila cicing di masjidna. Budak paheula ti maghrib tapi ka isya tara bubar di masjid. Isa ngong adzan sapana eureun ngajina salat heula salat jeung bapana. Beres salat isya bubana balik budak sare. Pak Ustaz ba abdi mah mau balik. Rek ka mana jang rek sare we di masjid. Sare budak heula di masjid. Subuh kagengkeun deui ku bapana. Jadi budak baheula bedana jeung budak ayeuna. Budak baheula mah maghrib isya subuh salatna di masjid. Budak ayeuna diajar ngajina hayang gancang, tapi ngajina li di masjid, tapi di TKA TPA. Make metodena metode cepat. Budak ayeuna tereh diajar ngajina di sana, ngan sakaligus tereh leungit di masjidna. Di mana budak ayeuna argeus maghrib? Di imah parebut remote jeung inung bapana. TV ngan boga hiji kahayangna beda. Anakna hayang Upin Ipin, inungna hayang Putri yang ditukar. Bapana hayang PSSI ngalawan Bahrain. Cek bapana ngajedog bagian aing geus sia. Budak murungkut pamajikanna lumpat ka dapur bari monyong sabab teu bisa nonton sinetron. Salakina nonton PSSI ngalawan Bahrain. Pek teh keok dikekeyak 10-0. Salakina baeud tuluy noelan pamajikanana penting-penting mah atuh bete mah lah bete. Naon ca bete teh butuh tiniheun. Pamajikanana dendam keneh, disiku salakina mentawe ka PSSI. Punten Pak, ari awewe mah hiji makhluk nu unik. Jadi ini rahasia perempuan ya, saya kasih tahu ya. Jadi wanita itu cintai dia, sayangi dia. Ketika kita mencintai dia, mereka membalas kita dengan cinta yang lebih besar. Tapi jangan coba-coba singgung perasaan wanita. Sekali wanita tersinggung, selamanya akan mendendam pada kita. Ya, cek aing ge saruanya atau berkeprok ya. Boro-boro urusan perasaan, awe mah urusan hakaneun we dendam. Babaturan uing dahar duren sorangan kebaka imah teu mawa. Cek pamajikan meni seungit, "Pak duren teh mana keur mamah?" Da ieu we bauna mamah mah cek. Baeudeut pamajikan ai peuting salakina noelan, "Mah kumaha sono mah dah ieu we bauna." Catah kitu. Si ibu protes, bau gitu Pak Jujun, pikiran kumaneh. Di kumah unggal apa di poe tara bau teh kira-kira geus we kono mah. Makanya jangan kaget kalau dulu dengan sekarang berbeda. Masjid gede tapi belum mampu melahirkan generasi soleh. Dulu tajuk-tajuk kecil mampu melahirkan anak-anak soleh, mampu melahirkan hamba-hamba Allah yang taat pada Allah. Tapi kenapa sekarang masjid gede, marewah aralus, tapi belum mampu melahirkan anak-anak soleh? Soleh nage pan emang kur dongeng Pak. Ini pas staf ahli, soleh teh emang kur didongengkeun, diseminarkeun, dijieun buku dibagikan. Jelema beuki teh saroleh. Heuh ayeuna ngomong kesolehan sosial, ngomong teh kesolehan sosial, tapi budak egois di sakolahna, marawa uang jajan, nu hiji jajanna leuwih gede batan nu hiji murungkut suka sok diajak.
Saya bangga ada satu bupati di Jawa Barat yang sudah mulai melakukan sosialisasi kesolehan dalam praktek. Bupati Purwakarta, nyen perbuk, peraturan bupati tentang makan, anak-anak tidak boleh bawa uang jajan. Di Purwakarta budak teu meunang mau uang jajan, tapi budak diwajibkan mawa rantang ti imahna. Bener, betul itu kesolehan dalam praktek. Jadi istirahat budak dahar, anu mawa pedak dengklang, nawaran kan mawa daging. Nu mawa daging, mere kan mawa pedak dengklang. Nu teu mawa deungeuna dibere ku babaturanana. Itu kesalehan sosial. Bari inget hatena bakal dahar teh, di sakola teh inget ka inungna, da ieu sanggup meunang nyiapkeun inungna. Kitu kesalehan sosial, setuju saya. Kudu nama diterapkeun ke di Jawa Barat begitu. Imah lain kesalehan sosial, jelema beuki aregois. Makana sok ayeuna urang mimitian, kafirna ditolak jeung kalakuanana. Baheula ibu-ibu can aya listrik apa nari-ngari Quran, maca Quran, tadarus unggah poe, nah geus aya listrik ayeuna. Ayo sih katingal banget-banget tara maca Quran ya. Ulah nyeri hate da uing geus make kacamata ayeuna mah. Nah sababna jujun di kaca, bib ieu teh siji satengah, ieu hiji saparapat, bib aduh silindris abdi teh. Abdi mikir umur kana 40 tahun kunaon geus silindris. Ajengan kapanggih ayeuna mah abdi karek manggihan kamari sababna unggal poe uing ceramah di mana-mana di hareupeun uing nini-nini we. Jadi kieu ya kahayang teh panitia teh sing ngarti pan aing teh rada ngora atuh. Sing atuh di hareup teh ABG ieu mah aing nini-nini di mana nih beuki burem we panon teh aduh ampun. Ya, tamun iya jelema-jelema saroleh ya, rajin maca Qur'an ya. Ulah nyeri hate ece. Lalaki sok saroleh sok maraca Qur'an awewe matara geus ulah. Ulah demo, buktikeun tulikeun. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bun. Ulsiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Guys, kawan mah ulah sok protes-protes licik-licik kagak lupa. Ka dieu Quran, ka dieu Quran palebah mana licikna aing. Panjang ponok, apaan ieu teh nu panjang awewe. Oh jadi mung nu panjang. Hayangna nu kumaha? Oh, karek ngadenge awewe yang nu ponok nya geus kajeun. Bapa nu panjang, ibu nu ponok, bapa heula. Yasin wal Qur'anil innaka lamina ala siratim tanzilal aziz. Yasin surat panjang apa? Coba ibu nu ponok. Nun wal qalami wa ma yasqurun. Mane malo bating lalayo sinetron sama saroh. Coba ditita maca Quran teu apa? Coba mun ngalagus ya, nu teu ngalagus je huntus. Kesana kemari membawa alamat. Ya. Namun yang kutemui bukan sayang, yang kuterima siga jalan tol Jagorawi. Iwa peyek nasi sampai kakek jujun tetap di aing ngeri makanya. Mestinya umat Muhammad, namun benar hendak umat Muhammad, seandainya kita kelewat membaca Al-Quran satu malam saja, satu hari saja, subuh dina sajadah kudu leweh, siapa teh kudu cerik. Ya Allah maafkan saya, satu hari satu malam saya tidak membaca Al-Quran. Jangankan menambah hafalannya, membacanya saja saya tidak ya Allah. Padahal sabda Rasulmu, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Quran akan menjadi syafaatmu di hari kiamat. Aku lupa ya Allah, aku berdosa ya Allah. Aya nu sok cerik pedah teu baca Quran sapoe tara. Tanyakeun kana diri anjeun kabeh, pantes henteu kira-kira umat Muhammad ge patut kalakuan. Umur geus sabaraha tahun ya rata-rata ya? Aya nu 50 tahun aya. Geus katalar Quran sabaraha juz? Lain sari saya mikir. Manya umat Muhammad
teu bisa tedek ya program ti mimiti ayeuna hasil muludan kudu aya hasilna ti mimiti isuk niatkeun 1 hari tambah hafalan Quran 1 ayat 1 hari 1 ayat ulah ngerakeun sateges nini Quran kan hafalak bilas doang ya serius ya ini tasari ini tah ngarti siap program orang Bogor nu ngaji poe ayeuna dia tempat dimimiti isukan program 1 ayat saja setiap hari menghafal Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal. Hiji we eta jauh-jauh ngomong-ngomong kafir dicarekan di balaledogan jiga nu heueuh. Eta mane kalakuan can bener. Diajar Rasulullah taku akhlakna syahida. Beliau menjadi bukti nyata, menjadi saksi. Inilah Quran yang benar itu. Bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Tepanjang-panjang ayatnya. Tapi ku akhlak anu alus. Hiji. Nah kunaon ibu? Uing nu ningali jam didinya nu ganjeleung. Ieu jam saha? Nu nempona saha? Masalah buat lo. Tapi mun ibu teu wareg jeung jujun ayeuna, ibu enjing we enjing Senin, enjing. Senin subuh serel we TV Trans 7. Tiap jam 5. Jadi aya judul ngaji bareng wali. Tah, lin waliullah, wali Apoy, wali Paang, wali Opi, wali Tommy. Saya teh aya ustadat ngaranna Jujun Junaidi. Sopang ningalikeun kaset aslina apa kasetna TV. Tapi ka ira apa Jujunna TV, tepi ka TV-na bisa diatur keneh ku uing. Lamun uing nu geus diatur ku TV mung sabab ajengan teu meunang diatur. Ajengan boga tanggung jawab umat anu leuwih gede. Lain kudu muncul teuing kahirupan pribadina tapi ngajina nu kudu diunggulkeun eta ajengan. Kitu geus. 2 gancangan lah. Ruhama ubainahum. Umat Muhammad tuka 2 silipna, silip pika nyaah, silip pika dede, silip pika welas, silip pika asih jeung papada muslim, papada mukmin. Wali kota tadi gubernur tadi ngajarkeun ka urang wali kota na samutana loba sodako boro-boro sodakona daharna ge umat Islam kudu dahar nu untung pandahar teh 5 rupa makan itu ada 5 macam pak 1 makan apa tidak 2 makan apa 3 makan di mana 4 makan siapa 5 makan dengan siapa 5 tah 1 makan apa tidak ya jelema miskin tama dahar atawa moalnya urang isuk jelema miskin mah kitu eta teh pan mikir isuk boga beas mah urang aya nu kadua makan apa ya ibu jika eta mah na kulkas geus aya lauk geus aya daging isuk masak heula daging apa lauk yang ketiga makan di mana ya jelema jegut tama imah di Bogor daharna di Lembang yang keempat makan siapa ya politikus busuk tama angka kemiskinan dia kalikan dengan proyek pengentasan kemiskinan yang proyeknya tidak sampai pada yang miskinnya yang ada rich richer the poor poorer yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Makanya tadi ngadongeng kesemak banyak warga kita masih miskin. Boro-boro rakyat na Pak Eko urang negara urang mah jurig nage pang miskin. Jurig Amerika kan make dasi, make jas ngaranna Dracula. Gagah jurig Amerika mah. Jurig Cina make baju bangsawan ngan pedah lempang acolog-acologan. Pampir ngaranna jurig Indonesia kuntilanak. Tongong bolong gawean gugulan tungan dina tatangkalan cikikik seringing cerik mata ka para pamimpin tong wakang ngimpi mensenjatakan rakyat kondisi rakyat meureun negara jika kieu pamimpin loba keneh ngabangsat mah mending kede kieu lah kabejaan mending keneh sejahterakan heula we kunti ngadarongeng we jiga nu heureul lamun saya jadi lamun wae sia ngalamun ari kana jabatan baradeuki nyarieun pasang baligo ge meuni hayang wae marukna beureun jabatan teh bakal mulus baru di akhirat di dunya ge can karuhan mulus totot naon tah patwal patroli pengawal nuju ngawal saha nuju ngawal bapak bupati dina naon na mercy 2 bulan ka hareup totot naon tah patwal nuju ngawal naon nuju ngawal mobil tahanan saha ditahan bupati nu kamari dikawal na mercy leuwih parah makan 6 bulan ka hareup dah naon tah ambulan saha nu maot bupati nu ditahan tuh makan apa tidak mudah-mudahan orang Bogor ulah ngalaman eta amin makan apa silakan saja karena menu juga harus ganti-ganti biar tidak bosan
Yang ketiga, makan di mana? Silakan saja lamun boga duit mah. Boro-boro dahar tapi kalemang, rek dahar di Singapura, rek dahar di Australia, asal duitna halal. Yang keempat, makan siapa? Insya Allah mudah-mudahan para pejabat yang hadir hari ini yang mendengar sama saya termasuk pejabat yang dikategorikan oleh Allah pejabat yang jujur, yang amanah. Tapi yang paling penting pertanyaan nomor 5, makan dengan siapa ya? Cek ibu atuh biasa Pak Jujun mah abdi dahar mah biasa jeung anak kulawarga eta mah makan biasa. Kamari abdi jeung tatangga botram. Ka mana eta ka jangel? Oh atuh eta mah biasa. Kita mencari makan yang luar biasa. Makan luar biasa itu siapa temannya? Allah menjawab, fuqara, yatama, masakin. Sekali-kali coba dina meja makan teh diukeun budak yatim. Paharep-harep jeung maneh, sarua seuleuh lamun lada, sarua wareg lamun sebeusna, sarua ngeunah ngesa nikmatna. Diukeun, batur diuk di meja makan teh, lain batur, lain tatangga wungkul, tapi budak yatim, fakir jeung miskin. Eta umat Muhammad. Pasok itu tara. Paingan teu untung wae saya teh hirup ka tuh. Pak Jujun da teu boga, manya teu boga sapiring, tong 10 piring, sapiring. Teu bisa sabulan sakali, sapoe sakali, 2 poe sakali, teu bisa 2 poe sakali, saminggu sakali, teu bisa saminggu sakali, sabulan sakali. Diusahakan setiap makan kita dihadirkan anak yatim, fakir, miskin. Ieu mah pan lain. Ka Mekah geus 3 kali, fakir miskin digeureun imah teh nyaho. Umroh 6 bulan sakali, madrasah rek runtuh ngajedog wae. Umroh bulak-balik jadi kebanggaan, umroh prestise teh. Ari eta gigireun budak yatim putus sekolah diantep. Hayang jadi haji mabrur. Aya rukun Islam aya sabaraha hiji? Jawab, rukun Islam aya hiji, 2, 3, 4, 5. Nah ujug-ujug hayang haji mabrur. Ya bakal bisa kitu ngagajreng jadi haji mabrur. Syahadatna heula sina mabrurah. Salatna heula sina mabrurah, zakatna heula sing mabrurah, puasana sing mabrur. Karek ngagajeng jadi haji mabrur, teu ujug-ujug jadi haji mabrur. Duit nu dipake ka Mekah ge duit zakat, sawareh nu teu dibuka luarkeun ku maneh. Rek mabrur kumaha sia teh ongkosna ongkos haram. Ampura da kuring mah kieu ngomong nanya, resep onang deui teu resep paduli teuing teh di onang deui ge. Tapi punten bib, punten bib abdi mah nyarios deui bib. Hapuntenna, we geus nyunkeun izin kabebasan. Sok we sing bebas dan cegah bebasan. Sabab lain kuna naon? Sabab ayeuna lamun teu dijelaskeun jentre jiga kieu jelema geus narorek ceulina. Sugan ku omongan sugal gariha kieu racang tai ceulina. Balik ti Allah mere hidayah. Urusan hidayah lain urusan uing. Kuring sok ngadoa ka Allah. Lain ngan sadar nyarita tapi Allah limpahkan hidayah pada saya dan pada umat semuanya. Terutama hidayatut taufik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ruhama ubainahum 2 tah. 3. Tarahum sujada. Umat Muhammad mah sok ruku jeung sok sujud. Anjeun bakal ningali kitu bahasa cek bae dihartikeun bener nama. Engkau akan melihat yang namanya umat Muhammad itu suka ruku dan suka sujud alias sok insyaallah urang ge sarolat kabeh. Kade bisi tukang parkir di hareup usum salat maneh diuk ke hareup parkiran hareupeun masjid tapi teu salat. Kade bisi dagang hareupeun masjid teu salat. Kade bisa jadi supir angkot ngetem di dia teu salat. Salat. Ngong azan lumpat supir angkot pengkol keula ka masjid. Tukang dagang tutup heula. Da mangadak-adak beunghar gara-gara salat, mangadak-adak leungit duit 10 juta gara-gara salat 5 menit. Waktu nu dibikeun ku Allah 24 jam sampai sapeting. Salat ngan 5 waktu. Sakali salat ngan 5 menit. 5 kali 5 25 menit. 25 menit tina 24 dipenta 25 menit. Kunaon maneh hararese dibikeun ka Allah nu boga waktuna. Bener teh yang ngomongnya. Bahkan kira-kira di Bogor aya keneh jelema nu tara salat. Aya kira-kira hadir teh jelemana ayeuna ka dieu. Ka beneran. Dangukeun ku cepil jalmi nu tara salat, asa sopan teuing aing ka nu tara salat. Ka nu tara salat mah kieu ngomongna dengekeun ku gegebir sia. Awas, ini ada keterangan. Pada satu saat di alam arwah roh anjing datang menghadap Allah. Anjing itu protes pada Allah. Ya Allah, kenapa engkau jadikan aku seekor anjing? Najisnya menghalal dagingnya diharamkan. Saya hina jadi anjing. Kata Allah, jangan khawatir nying. Ada yang derajatnya sama dengan kamu. Siapa ya Allah tuh babi? Torojo bagong. Ya Allah, saya juga protes. Kenapa engkau jadikan aku seekor babi? Hinanya sama dengan anjing. Kata Allah, jangan khawatir babi. Ada yang derajatnya sama dengan kamu. Siapa orang yang tidak suka sholat? Kata ngeke. Jangan main-main dengan sholat. Cek si ibu kasinggung cenah abdi mah. Nah kunaon cek? Salaki abdi satara salat. Terus kumaki kasingna heukeun bae Pak Jujun tara salat ge da salaki abdi mah pangromantisna di Bogor.
Emang kumaha romantis? Tidak ada suami yang memeluk istrinya sampai subuh kecuali suami saya tiap hari itu Pak Jun. Peluklah diriku agar tak jauh denganmu. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku. Sebelum terlena senandungkanlah doa, ukirlah namaku di relung hatimu. Sok salat tara nyata mata kasinggungnya Pak Jujun abdi teh pasalakina tara salat uyuhan we dek ditangkep ku bagong atuh. Jangan main-main dengan salat. Salat itu yang pertama akan dihisab oleh Allah di hari kiamat itu adalah as-shalah. Bener? Ke Jujun ditanya ke salat teh heula teh. Jujun salat teh pasti tinggali salat dihitung amal Jujun kabeh. Pasti tinggali Jujun salat teh henteu amal Jujun masing gedena sagede gunung salak jadi sampah kabeh mau dihitung deui ku Allah. Jangan main-main dengan salat. Ya, umat Muhammad tarahum ruk'an sujada. Bareng salaki pamajikan teh ulah karerek wae ari peuting teh umat Muhammad mah. Ieu mah imah teh jadi pabrik kerek we. Salakina pamajikanana tempas ku mitohana amparkeun sajadah saha nu pangalana hudang geuingkeun pamajikan mun pamajikan geuingkeun salakina amparkeun sajadah dina amparan sinen kabeh geuning abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin leweh cok urang dia siapa Jujun kaungi abdi bade kitu bener urang Bogor ke peuting harudang jam 2 ngamparkeun sajadah bade ting gorowok dina lain nyanyi. Udang penting ampar ke saya salat rumpuyuk beres salat salakina pamajikana ka salakina ngarumpuyuk bapak hampura mama bisi ti mimiti hudang pika aina sare pika hudang deui aina salat penting mama can jadi awewe anu salihah can bener ngaulaan ka bapak can jadi awewe anu bakti ka salaki daripada bapak disiksa ku malaikat dipiwarang ku Allah ke di akhirat teu sanggup mama hampura bamah ya pak bari ngarumpuyuk rontok ku salakina lain mamah nu kumenta hampura bapak menta hampura ka mama mere imah bapak bisa mere iman bapak can bisa mere baju bapak bisa mere ilmu bapak can bisa makanya bapak teh pamimpin rumah tangga pasti ditanya engke ka pamimpinna bapak di akhirat hampura bisi bapak can mimpin anu bener can bisa ngarahkeun anjeun kana katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala mamah ridho keneh dihukum ku bapak beres digana rumah tanggamu dina sajadah dipakena beres teh pasok itu tara paingan pasya wae maneh atuh ieu menyelesaikan masalah di dapur lakina mawa mutu pamajikan mawa coet atuh ribut jadi tarahum ruk'an sujada. Tilu umat Muhammad sirina nu kaopat. Ya betahuna fadlam minallahi wa ridwana. Umat Muhammad itu suka mencari keutamaan dan keriduan di hadapan Allah, lain di hadapan jelema. Ari urang mapan sok urang baca ayatna alhamdulillahi rabbil ari puji teh kagungan saha? Alhamdulillah segala puji untuk Allah, milik Allah. Nah kunaon atuh urang Bogor sok parebut puji. Eta kokon cukup cincin hiji dah yang kapuji, jadi ramona kabeh dicincinan. Teu pira rek meuli eta ka pasar anyar rek meuli jengkol. Eta neangan jengkol, milih jengkol di hareupeun tukang jengkol dirangkadakeun eta leungeun. Sabaraha jengkol sakilo mang? Tukang jengkol pusing sombong amat cenah jelema. Tungguan nyengir tukang jengkol 5.000. Nah sababna apan huntuna emas kabeh. Ngeri, Bu. Yakin teh kira-kira puji eta bakal jadi kabagjaan kana hate? Cantang tuh. Boro-boro sangat dipuji dina nyana ge ece beunghar can karuhan beunghar nyenangkeun bener teh. Cing kuring rek nanya, senang mana jelema beunghar dibanding jelema miskin? Mun kitu kuing didoakeun sing mariskin kabeh. Nah, sareuris teh. Apa kuing nanya bieu? Senang mana jelema beunghar dibanding jelema miskin? Cek euceus miskin, kuing didoakeun kan hirup teh yang senang. Nah, bet armung mata ke ulah sok munafik sateh hirup teh. Jujur we nu aya na hate. Senang mana jelema beunghar dibanding jelema miskin?
Beunghar yakin gitu cantang tuh yuk urang atuh aya jalma beunghar imahna 3 tingkat ku zohir we heula salantai 4 lawang mun kali 3 berarti 12 lawang eta memeh hees muter heula ngoncian panto teu cukup dikuncian digemok teu cukup digemok diteralis teu cukup make teralis make satpam di hareupeun imahna aya nu ngolotrak kana garasina pan boga mobil mewah pan ngorejat gogorokan pak tempo atuh tadi garasi naon bisi bangsat teu tibra nu miskin kasarea jam 2 lilir asa can katulakan cenah panto tapi kajeun saha nu rek asup ka imah aing katel 25 tahun teu ganti piring geus karohok sana kerek jadi dina kasus eta mana nu senang jadi mun kitu nu miskin senangnya cantang tuh loba jalma miskin malah keur miskin teu senang bener dah imahna bilik tatangga na gedong etap tatangga kasalakina ngagusur enyo ku sia tuh gedong bilik naon maksudna mah gedong bilik terus kumaha kitu kira panjeun ka gedong ka aing mau bisa tuh mapan namanya bapak mah bisa dahar oge geus untung da kuli macul Allah mun teu sanggup tak urus budak aing rek ka Arab ini ka Arab ngagawe ngagadekeun awakna mending boga nunungan alus kumaha siga si Sumiati boro-boro menang gedong bibirna leungit hiji si Ruyati urang Bekasi boro menang gedong sirahna gelencang teu balik deui ieu mah menang dunungan alus dikirimkeun ka Bogor 2 tahun kemudian nelpon Pak anggeus gedong teh anggeus teh kan bapak 2 tingkat di mana duit ari mama kan mama 2 tahun deui di dieu ngahulang salakina 2 tahun deui la ilaha illallah ngadaguan 2 tahun ge pan lieur lalaki mah baru ditinggalkeun 2 tahun pan ditinggalkeun halangan 7 poe ge jangar khusus lalaki bager duka ucing garong mah pan ucing garong mah bojona maot Pak biasana dikubur ceurik sebaturna ulah ceurik da geus puguh maot urang doakeun we geus tu aya gantina mana cata 2 tahun deui jadi gedong 2 tingkat balik ke kalemurna karek sare 5 poe jeung salakina di gedong 2 tingkat datang gempa bumi tuturubun ti gedong naba tuturubun sieun katingang naon katingang gedong naon sieun pae nu pae katingang gedong katingang bilik katingang gedong hidup imah bilik gitu atuh jadi tenang pucina di tangan oleh apa jelema tapi harapan Gusti Allah ieu mah lain lamun ka pangajian ka onangan 4 kali ganti baju da 4 onangan mun datang bupati datang wali kota bajuna nupang hade nah itu geruan ku Allah wani keneh salat make kaos oblong teu mani-mani acan baju di wah di butik benih loba ngari mu kena geus 5 tahun cimetingan teu ganti-ganti ayo siang aku parfum anu mahal wungkul pika sini di Garut pan siri ningali tatanggana meuli parfum da sok milu ka pangajian Baji Salim tungtunglah sini nih rek meuli parfum aing ini cari ka elok ka Lokasari naik lantai hiji lantai 2 eureun lipna aya nu asup awe geulis coba seungit ni seungit cenah nganggo parfum naon dan bade meser parfum Bulgari cenah sabaraha 1 juta alah murungkut ta sini mau di 100.000 naik deui lantai 3 aya nu asup awewe man beda seungitna neng benten seungitna neng naon parfumna abdi mah Gucci neng sabaraha 1,5 juta lantai opas sini frustrasi keluar sini nih memang keluar hitut heula cekup bau hitutna sini nih bari ngaleos bari ngomong 2 ubi Cilembu neng eta mah 20.000 ca sakilo jadi masing 2 juta ge ubi Cilembu mah beak kabeh mabak pokoknya yuk Pak menghadap bupati menerima tamu pakaiannya yang bagus tapi menghadap Allah harus lebih bagus lagi pakaian kita menghadap Allah 4, 5 simahum fi wujuhihim min atharis sujud di wajahnya nampak bekas sujud ya natarang napa jujur natarangna urang husnudzon urang alus sangka kita berbaik sangka pada orang yang keningnya hitam yuk kita berbaik sangka insyaallah dia ahli sujud meskipun tidak semua orang yang hitam keningnya sujud juga sabab tatangga uing mah aya nu tanah waktu ti orok keneh geus saeudeung eta mah lain deui nu kitu mah fi wujuhihim nanti di akhirat orang akan menghadap Allah dengan 2 kelompok berbeda yauma tabyaddu
tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kelompok pertama menghadap Allah dengan wajah yang putih bersih. Kelompok kedua menghadap Allah dengan wajah yang hitam kelam. Siapa yang putih bersih? Dialah ahli ruku, ahli sujud. Siapa yang hitam kelam? Mereka yang tidak pernah kecipratan air wudu mukanya. Nu jauh tina sajadah, nu bau kana cai wudu, nu tara ruku, tara sujud. Masing maneh ini ka salon unggal poe. Di salon lila oge da anger mahal kene doma lah. Doma teu mani sataun dijual kulitna payu. Ceuk ka salon unggal poe jual kulitna payu moal. Ceuk aing oge. Di dunya we geus katempo. Pipina make chemical peeling. Di facial. Di naon deui? Make oil of ulan. Oil of uju. Oil of uned. Oil of ukat. Naon we? Krim pagi, krim malam, krim sore, krim peting, krim siang, wuluh kuat keripu kita mulus banget. Tetap we tara ruku tara sujud camrok sia yang hareup ka Allah hideung. Pertanyaannya, ibu hayang yang hareup ka Allah bodas, hayang yang hareup ka Allah hideung. Jadilah ahli ruku dan ahli sujud, insyaallah simahum fi wujuhihim min atharis. Eta we heula. Kira-kira mau diakurkan jeung kalakuan urang sapopoe loba akurna loba henteuna. Lamun loba henteuna nya kira-kira pantas urang diaku umat Nabi acan. Lamun can pantas kumaha tu carana? Yuk urang papantes. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Urang tuturkan kagorengan nepi gawe ku urang ku kahadean pasti kagorengan ditutupan ku Allah. Perbaiki akhlak kita supaya akhlak kita selalu dihiasi dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Ingat urang diintip ku paeh aya jelema kemar karena Udin jeung Odon. Si Udin lanceukna tukang taat, gawena di masjid, tidak ada waktu tanpa ibadah. Si Odon gawena di lokalisasi, di tempat jablay. Tiada waktu tanpa berzina. Ieu mah contoh ulah kasinggung ngaranna. Hiji waktu si Udin kedatangan setan, si Odon kedatangan malaikat. Ceuk setan ka si Udin, "Din, ibadah wae maneh jigana mun ditimbang amal kieu meureun maneh mah berat kana kahadean, sakali-kali mah nyeun maksiat jiga adi maneh tuh ngasaan sare jeung awewe, nyobaan geura." Kagoda ka si Udin ku setan. Pada saat yang sama malaikat datang ka si Odon. "Don cing atuh hirup teh tong maksiat wae. Bisuk pageto bisi ayeuna paeh maneh rek mawa naon." Sarua eta malaikat. Eta si Odon terpengaruh ku malaikat. Si Odon rek babalik pikir init ka masjid, rek neangan lanceukna Udin nusuk di masjid wae. Si Udin rek nyobaan awewe ka tempat si Odon ka lokalisasi. Kacaritakeun dina eta carita teu panggih, kitu dicaritakeun teu panggih, beda jalan. Carita nama si Udin datang ka lokalisasi, si Odon datang ka si Udin datang ka lokalisasi neangan adina eueuh. Kamana si Odon biasanya tara absen di dia, tapi da geus kagok ningali awewe gareulis der we sare zina jeung awewe. Dina saat yang sama si Odon lompat ka masjid nyangan lanceuk ka si Udin teu manggih. Kamana ya si Aa biasana ge tara aya tara leungit di masjid, tapi ku sabab niat rek tobat asup ka masjid, salat tobat, babalik pikir, maca Quran, berbayi cipanon keluar. Pada saat itu tiba-tiba datang gempa bumi, lini lokalisasi hancur, masjid runtuh. Kabeh jelema kaget kunaon si Udin nu gawena di masjid bet maotna keur numpak keur nangkep awewe. Kunaon si Odon jelema tukang edan bet sarena maotna keur nangkep Al-Qur'an. Kita masih testing ini lulus dan tidak lulus sampai akhir hayat kita. Makanya jangan dulu bangga dengan amal yang banyak. Jangan dulu pesimis dengan amal yang sedikit. Mari kita berlomba-lomba sampai titik darah penghabisan. Wala tamutunna illa wa antum. Tapi ka titik darah penghabisan. Ya? Tapi ka paeh. Tapi kan kadatang maut. Tapi kadatang aja. Kudu tapi kadinya. Ulah tepikeun ka sombong. Mata ke urang mah geus loba. Urang tukang ibadah, peuting tara pernah ulah wae sombong. Di sisi ka si Udin. Duh, abdi mah geus kagok borontok pajujun hirup teh lah kapalang caramang keun we kagok edan sugan ka neraka kagok ulah kitu di sisi ka si Od. Yuk ayeuna mah urang jadi jalma husnul khatimah.
Allahumma ja'alna husnal khatimah. Ya Allah jadikan kita menjadi manusia husnul khatimah. Insyaallah babarengan kabeh ka surga babarengan jeung Rasulullah. Amin. Nabi tipayun pamingpina Jujun Junaidi sareng Habib Hasan kadua aranjeun paneuri. Amin kitu lain ho. Nyanggeus atuh me adil urang balikeun. Nabi tipayun urang dieu kadua paneuri Jujun jeung Habib kadua. Oh ulah atau urang kieu nu ngeunah mah. Nabi tipayun urang dieu kadua Jujun sareng Habib Hasan oge jarua babarengan di jerona. Pan uing nu ceramahna Habib nu mimpin zikirna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawat ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Nabi ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mangga Bu angkat pandangan Bu angkat kapayunkeun dadah sakitu engke ngadoa mah ku pakasepuhan sakitu. Demikian buletin siang kali ini. Akhirnya saya Jeremy Teti bersama seluruh kerabat kerja petugas dari Studio 5 Masjid Agung Kota Bogor mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Baju jubah celana suturai yudadah goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah urang tos ngadangukeun ceramah anu sae tur pinuh ku ilmu di pangarsa Kiai Haji Jujun Junaidi. Mugi janten tambah ilmu urang sadaya sareng janten ladang amal pahala kanggo anjeunna. Dina ceramah ieu urang tantos-tos ngadangukeun sareng tiasa matik beberapa hal anu penting. Di antawisna ciri-ciri umat Rasulullah nu sesuai berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 28. Kahiji, Rasulullah jeung para sahabatna teh boga sikap tegas, teger, keras ka jalma-jalma kafir, tapi tetep pinuh kanyaah di antara sesama maranehna.
Ieu lain hartina kudu kasar secara fisik, tapi dina konteks sikap jeung prinsip dina yang hareupan jalma-jalma anu nampik anu nolak kana ajaran Islam. Kadua, silih pika nyaah, silih pika deudeuh, silih pika asih, silih pika welas jeung papada muslim sareng papada mukmin. Katilu, umat Muhammad sok ruku jeung sujud nyaeta sok salat. Salat teh nu kahiji dihisab ku Allah engke di poe akhir. Opat, sok neangan kautamaan jeung karidoan di hadapan Allah. Nu terakhir nu kalima, di wajahna sok nampak bekas sujud, cahayaan, nunjukeun katakwaan sareng kasolehana. Urang tutup wae tolabul ilmu ieu ku doa kaparatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.